Poe ayeuna mah asa hayang bercerita sambil berbagi pengalaman. Pengalaman neangan pagawean tapi ujung-ujungna mah kalakah ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Kan kira-kira na baraya pernah henteu mikir kitu hayang init digawe nya neangan jang tambah-tambahan pangabutuh sapopoe geuninganna. Lain soal teu bersyukur kana pangalasa laki. Tapi kadang kala mah pangabutuh teh henteu sesuai jeung penghasilan. Pangabutuh urang jeung pangabutuh batur ge kan urang teh henteu sarua. Jadi naon nu dirasa ku urang teh karasa ku batur. Kadang kala oge urang teh tara bisa ngalawan hawa nafsu urang sorangan. Anu sok tara narimakeun kana kaayaan urang ayeuna. Kadang kala nu jadi pamajikan mah kanan osok segan atawa kararagok lamun arek nyaritakeun kakurangan anu dibere ti salaki. Matak di saat eta teh tah geuninganan awewe mah umpatna teh lain hayang ngabebanan lalaki tapi urang hayang neangan pagawean. Sangkan bisa mantuan pangabutuh dina rumah tangga. Mah emang teu apalnya pikiran-pikiran awewe anu aya di luaran eta mah. Tapi da pasti meureun aya hiji dua mah anu boga hate jeung pikiran samodel emak kieu. Tahnya baraya jadi kieu. Pokona mah setelah sekian lama sekian sering nak kitu mikirkeun hayang init digawe. Hiji waktu emak teh buleud we erek init. Nya ku sabab emak teh boga dulur atau babaturan anu beunang di pentatulung anu bisa pangneangankeun pagawean. Heueuh da emak teh ari digawe mah teu muluk-muluk da geus puguh. Sadar diri, sadar umur jeung sadar pangalaman. Jadinya kana naon deui iwalti nu diteangan ku emak-emak modelkeun kieu mah. Iwalti jadi babu, babysitter atawa jadi jaga lansia. Intina mah sekitaran nu kararitu we da ayeuna mah bisana ge nu kararitu. Geus puguh da hayang asup ka pabrik-pabrik mah moal bisa nya baraya. Tuluy harita teh neangan we dina grup FB. Lowongan pagawean anu kararitu. Selain dina FB oge mah teh bari neangan dina aplikasi hideung. Eta dina aplikasi tok-tok teh geuninganan baraya. Eta ge loba emang oge nya lowongan pagawean anu kararitu teh. An pokona mah sabari neangan eta teh bari mikir we hayo. Komo dina aplikasi FB mah geuninganan rada sararieun. Jeung nomor hijina mah teh embung asup kana agensi-agensi teh. Hayang anu langsung asup ka imah-imah, anu langsung kadunungan geuninganan tadina mah. Pokona mah neangan si pagawean eta teh heubeul we. Teu wagi rumanggih anu klop teh geuninganan baraya kana hatena teh. Kitu deui dina aplikasi tok-tok. Tah komo di dieu mah loba anu live teh geuningan baraya. Pokona nama lain hiji dua we anu live nana teh. Nya dina live eta teh cenah nyebutkeun butuhkeun pagawe tapi anu langsung kana majikan. Hiji waktu emak ge kabita hayang komen kitu ngajaran. Cek mah teh kieu eta teh leres sanes agensi atawa sanes yayasan. Leres eta teh langsung ka majikan. Jeung deui cek manehna teh pan cenah bebas milih pagawean erek kana naon wae oge. Hayang jadi pembantu bae, hayang jadi babysitter bae, hayang jaga lansia bae cenah oge. Pokona mah bebas milih cenah di dinya mah. Nya dina live eta oge mah teh loba tatanya pokona mah. Harita teh anu nga-live nana teh da ramah geuninganan. Manehna teh ngaku orang Garut da ngomongna oge emang bahasa Sunda. Jadi geuningan ngarasan emak teh ngobrol jeung si teteh-teteh eta teh. Nya malahan mah lanjut we kana WA geuninganan da minta nomor. Tuluy dina WA teh geuning si teteh eta teh nyaritakeun manehna oge pengalaman hirupna. Jeung deui manehna oge sarua cenah ninggalkeun budak Garut nana teh anu saumuran jeung budak emak. Pokona mah demina oge nyaman we ngobrol jeung si teteh-teteh eta teh. Tuluy di dinya oge emak teh pantuluy we tatanya ngayakinkeun kitu emak teh. Teh ieu teh bener langsung ka majikan henteu aya tampung-tampungan heula kitu samodelkeun di PT-PT. Manehna oge da keukeuh ngayakinkeun henteu cenah lain teteh cenah kitu. Aduh baraya durasina panjang teuing lamun anu panasaran lanjut dina part 2 we lah nya.